Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendakdi sareng ibu, alhamdulillah ayeuna tos nincak kana materi anu pamungkas nyaeta aksara Sunda. Kumaha hidup damang sehat mugia sadayana aya dina panangtayungan Allah nya, amin. Sampurasun. Yuk ayeuna urang mikawanoh aksara Sunda. Naon ari aksara Sunda teh? Aksara Sunda ngalambangkeun silabis nyaeta saaksara ngalambangkeun saengang. Tangtu beda jeung aksara Latin anu sifatna fonetis nyaeta saaksara ngalambangkeun sasora. Dina aksara Sunda aya aksara suara. Naon eta teh? Nyaeta aksara nu ngabogaan sora vokal. Upami dina Latin mah aya 5 sora vokal A, I, U, E, O. Upami di aksara suara kanggo aksara Sunda ieu aya 7. Memang huruf vokal di Sunda aya 7 nya A, I, U, E, O, E. Tah aksara suara ieu diantawisna huruf A sareng huruf E, etanya aksara A sareng aksara E meh ampir sami bentukna. Bentenna upami E mah aya buntutan lantaran huruf E aya corekan. Lajeng I, O, U eta ampir sami garis kahandap lajeng kagigir. Tapi bentenna upami I mah di luhur kabeh katuhu, upami O kabeh kenca terus kahandap, di handap oge aya ngalengkung kahandap. Upami U kabeh kenca sareng anu handapna ngalengkung kagigir. Lajeng aya deui anu E sareng E. Upami E tiasa ditinggal sapertos huruf S. Tah upami E sapertos huruf A tapi nganggo ieu nya di luhurna kitu tah. Aya eta teh upami dina aksara mah disebutna teh pamepet gitu. Eta teh lajeng salajengna aya angka. Tah tiasa ditinggal ti hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 0. Upami 10 berarti hiji sareng 0. Tah tiasa ditinggalnya upami angka hiji sapertos G, angka 2 sapertos Z, 4 sapertos angka 7, 5 sapertos tapal kuda, 7 sapertos N, 8 ieu salasna ieu sami sapertos aksara Sunda ca nya. Upami 0 mah buleut. Tiasa ditinggal ieu 3, 6 sareng 8 ieu sami bentukna, cobi ditinggal. Sami-sami kahandap sareng kagigir. Bentenna naon sih? 3, cobi ditinggal. Tah upami 3 eta teh garisna kan angka 3 langkung ti payun batan angka 6 sareng angka 8. Janten garisna ka payun. Teras pami angka 6 saatas angka 3 garisna ka pengker. Upami angka 8 ieu kantun 3 ditambih 6 janten ka payun sareng ka pengker. Ngartos? Tah urang lajengkeun deui kana aksara ngalageuna. Ieu aya aksaranya. Tah ieu teh anu disebat silabis nyaeta ngalambangkeun saengang. Janten ieu aya ka, ga, nga, ca, ja, nya, ta, da, na, pa, ba, ma, ya, ra, la, wa, sa, ha, fa, va, ka, sa, za, ha, sya. Tah tiasa ditinggal bentuk-bentukna ku hideuk sapertos kitunya. Panginten hidup tiasa diajar ye nyerat-nyerat perkawis aksara ngalageuna ambeh engke tiasa lancar nalika nyerat aksara Sunda. Lajeng
rarangken atanapi pananda sora. Naon sih nyaeta ieu teh kanggo nambihan huruf vokal tiasa janten digentos huruf vokalna gitu. Anu kahiji ka eta sami sapertos di luhurnya eta disebutna aksara ngalagena janten teu nganggo rarangkenna naon. Ieu contona nganggo aksara ka nya upami ieu nganggo paneleng eta janten ke janten aya rarangken dipayun ka tah eta dibacana ke. Teras nganggo panghulu tina ka janten ki eta nganggo rarangken di luhurnya eta ngarobah huruf vokal a janten i. Teras upami tadi mah ngarobah huruf vokal a janten e, upami nganggo panghulu mah huruf vokal a digentos ku huruf vokal i. Salajengna aya panolong tah eta mah dipengkeureun huruf ka nya tah eta teh ngarobah huruf vokal a janten o. Lajeng aya panyuku upami panyuku mah disimpenna di handapeun aksara Sunda tah ieu teh ngarobah huruf vokal a janten u. Salajengna aya pamepet eta aya di luhureun kanggo ngarobah huruf vokal a janten e. Salajengna aya paneuleung upami paneuleung ieu aya di luhureun aksara Sunda ngarobah huruf vokal a janten e. Salajengna aya panglayar upami panglayar mah nyaeta nambihan huruf R dipengkeureun aksara Sunda janten tina ka janten kar gitu. Salajengna aya panyecek nyaeta nambihan eng dipengkeureun aksara Sunda disimpenna di luhur aksara janten upami kawitna aksara ka ditambihan panyecek janten kang. Salajengna aya panyakra disimpenna di handap tah eta kanggo nambihan R di tengah-tengah aksara. Misal kawitna ieu aksara Sunda ka ditambihan panyakra janten huruf R-na disimpen di tengah-tengah janten kra gitu. Salajengna aya panyiku tah upami panyiku nambihan huruf L di tengah-tengah aksara Sunda. Mohon ieu nu tadina ka ditambihan panyiku janten kla gitu. Salajengna kia ieu nyaeta disebutna pamingkal upami pamingkal nambihan huruf Y di tengah-tengah aksara tah ieu teh anu tadina ka janten kia. Salajengna aya pangwisad upami pangwisad nyaeta nambihan huruf H dipengkeureun aksara Sunda nu tadina ka janten ka. Salajengna ieu naon sih kitunya nah teu aya huruf vokal tah ieu disebutna pamaeh nyaeta fungsina kanggo ngaleungitkeun huruf vokal anu tadina ka janten huruf ka wungkul ek tah sapertos kitu. Kumaha ngartos? Upami aya nu teu ngartos tiasa ditaroskeun di kolom komentar. Urang sawala sasarengan ngeunaan aksara Sunda nya urang sasarengan ngamumule budaya Sunda kumargi saha deui upami sanes ku urang iraha deui upami sanes ayeuna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.